Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya. Dulur-dulur atikan mereka tema dina dinten ieu sapertos nu dijanjikeun urang dengan saukur ngabahas ngeunaan perhadisan. Jadi urang ngabahas dunia akademik. Ki guru jelas eta teh dosen ti kamari kita dicarioskeun. Kamari aya kagiatan. Saurna ka Taman Teknologi. Di mana Taman Teknologi teh Ki Guru? Taman Teknologi teh seueur. Mun. Nah, mung anu caket sareng urang mah ayana di Kecamatan Cigombong, Bogor. Oh gitu. Mohon. Taman Tekno. Teh kapungkurna mah dibangun dianggarkeun teh ku Kementerian Pertanian. Mohon. Terus? Nah, saatos 3 tahun udah nembe diserenkeun ka Pemda. Oh, jadi dicepeng ku Pemda ya nama. Ayeuna mah ke Pemda. Kalasan anu di Bogor mah anu di Cigombong teh lebetna ka Dinas Peternakan sareng Perikanan. Mohon. Gitu. Nah, kamari teh ka Taman Tekno nu aya di Cigombong bilih dulur-dulur atikan mereka hoyong. Tiasa ka ditu aya pertanian sareng peternakan. Aya tempatna di ditu. Kamari teh aya kegiatan naon sareng mahasiswa cenah. Tah kumargi ayeuna mah sadayana kampus, sadayana paguron teh mata kuliah kewirausahaan teh diwajibkeun. Dina enggoning ngadidik mahasiswa supados gaduh jiwa kemandirian. Oge aya rasa bisnis ya, bisnis gitu. Nah, dina raraga muatan eta eusi ajen inajen mata kuliah kewirausahaan sok diayakeun dina panungtung semester teh kunjungan field trip ka sababaraha tempat-tempat anu ngandung praktek sareng inspirasi ka kangge mahasiswa. Sapertos kantos diajak ku abdi ka Pangalengan Bandung dina raraga motret industri karamel susu tina sapi teh nya. Tina bahan susu sapi permen. Karamel teh permen gitu. Sareng oge pertanian sayuran di mana? Di Pangalengan Bandung Selatan. Terus oge aya yogurt dari Pangalengan teh. Salajengna ku abi oge dicandak ka daerah ka Bandungan, Sukabumi. Didinya motret peternakan domba sareng ulat sutra. Jadi tina tetangkalan anu sifatna nah eta murbei nya. Nah, daunna tiasa jantet teh. Tah oge aya hileud didinya anu tiasa dikembangbiakeun kanggo bahan kain sutra. Nah, tawarnya. Nah, Ki Agus, naon sababna sih di kampus atau di sekolah kudu aya field trip atau kudu aya penelitian lapangan? Kunaon tah? Kumargi upami ngandelkeun tina kuliah kerja nyata anu sifatna ngadeukeutkeun antawis masyarakat sareng mahasiswa. Kirang cekap. Margi kan aya gap, aya celah, aya trap antawis kanyataan sareng ideal. Jadi bahasa Jerman mah antawis dasolen sareng daseun gitu. Teori sareng kenyataan. Nah, tugas eta teh ngadeukeutkeun gitu. Ngadeukeutkeun gitu. Sehingga sabegitu atanapi masyarakat si mahasiswa teh teu dituding deui kampus teh teu dituding deui Menara Gading. Nah, Menara Gading teh paseh dina bahasa-bahasa istilah teori akademis sareng bahasa Inggrisnya. Tapi salaresna mah teu napak gitu. Pan dina urang Sunda mah kudu kaluhur sirungan kahandap akaran gitu. Tah dina raraga kaluhur sirungan pembahasan nu sifatna memang akademik tapi kahandap oge kedah sirungan. Jadi terang kumaha situasi di lapangan ngawitan tentang kumaha si bisnis UMKM teh. Bisnis dina bidang pertanian ti kumaha, dina bidang peternakan ti kumaha, dina bidang kekebunan ti kumaha, dina bidang jasa kumaha gitu. Nah, itu teh di potret di dongkapan gitu. Langsung sareng jalmina wawancara, terus oge utamana kesulitan atau napi hambatan-hambatan anu aya dina usaha-usaha eta.
Henteu amisna unggul. Itu amisna unggul gitu. Jadi upami field trip mah henteu ningali vlog sukses Henteu sukses gitu. Tapi susah-susahna oge. Mohon sapertos kantos diajak ku abdi ka daerah Kanekes. Mohon Si mahasiswa teh di samping ningali kerajinan anu dihasilkeun ku orang Kanekes Baduy, mohon. oge gula. Jadi gula teh memang tos janten industri di mana di daerah itu mah. Tah eta teh ditinggalikeun tah. Tina kumaha ngalana kumaha ngolahna di sana ka langsung ka dapurna gitu. Nah, dapur ngolah gula gitu nya. Ngolah gula gitu. Nah, seperti itu. Tapi sakali mangsa mah ku abdi dicanak oge ka industri anu sifatna memang ageng sapertos di Cicurug teh aya Yakul. Dicanak ke pabrik Yakul. Dicanak oge ka satu acan Yakul teh. Masih di komplek eta gitu. Indolak. Pokari Sweet nya didinya di sana oge. Sareng ka ieu industri penyulingan minyak penyulinganan tina anu di Ciherang teh jahe minyak astiri gitu nya tina pala gitu. Ya, jadi memang tos field trip teh tujuanna ngadeketkeun antara bidang teori sareng nyatana gitu. Eta katingali tos dina skala mikrona mahasiswa kenging pengalamannya meureun secara pengalaman di industri mikro terus di masyarakatna terus industri nu agengna gitu. Kanten sareng Faisal Basri meureun tah ekonominya supados nyambung antara kumaha upami masalah nu bakal dipayunan ku petani gula Baduy yang harapan ekspor gula di luar negeri. Di luar negeri nyampun gitu, tah gitu. Kantun karena seminar Mohon, abdi ge nuju riset tentang eta gula teh kitu nya. Kumargi kan kampung mah di urang teh di daerah Cigombong Cibogo teh seueur teh tangkal kaung teh. Eta tuaran ya, tos ngirangan. Nah, padahal upami disandingkeun sareng gula bodas, gula tiwu mohon. Langkung sehat gula kaung gitu. Tah, ieu kedah didorong supados petani masyarakat teh ulah dugi kan nuar tangkal kaung aren malah mun tiasa memelak. Kan gitu tah. Jadi melak janten moal punah tangkal kaung teh gitu. Jadi gula teh memang kedah janten industri anu sifatna diekspor malah. Jadi kumaya bagus. Bade rasaning rasa atau pakan institut nu ngadamel suaka kaung. Mangga tamat terus bagi abdi gitu. Sami wae gitu. Ide nama sami kada aya suaka kaung kada direncanakeun deui tapi gitu. Tadi mungkin orang bisa bebarengan ya. Dina ngahangketkeun deui masalah pergulaan atau gitu. Kaung. Da kaung dengan saukur gula salah makan gitu. Jadi seueur manfaatnya. Jadi curuluk atau nepi kolang kaling. Ya kan gitu. Saya kalsiumna kanggo tulangnya. Tulang gitu. Terus gulana, terus sadayana. Eta tah salah sawios anu ku abdi di Talungtik sareng mahasiswa field trip teh. Dikait oge sareng budaya tadi gula kaung. Upami kaca omas si murang kali teh dicanak ku abdi ka industri sendal, sepatu, sok kaos anu nuju agak lungse nya. Lungse ku pandemi, tapi masih kene aya. Ditambah ku aya oge anu wirausaha ngalukis. Nah, saran jaket kulit. Saatos beres dirinya ku abdi sok dicana ka ditu ke kampung budaya Sinang Barang. Nah, janten budayana dijelaskeun ku abdi oge. Terus eta ge industri kecil atau lebih wirausaha ge ngahit gitu. Oh, gitu. Oke, orang tadi terus dibahas kegiatan Ki Guru. Patola patalina jeung kagiatan naha di mahasiswa atau di lingkungan akademik kudu aya field trip atau panalungtikan lapangan. Sabab tadi aya istilah oge cenah di bahan pangajaran mah tinggalin jeung dunia nyata teh 5 nepi ka 10 tahun. Kedah disambungkeunana ku field trip kapelaku langsung jeung di kenyataan. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu nya atau aya sakidik kumaha carana eta ngait anu aya di wilayah urang mangpaatna gitu sapertos kehadiran tekno eta ilmu-ilmu nu aya taman tekno tiasa diseminasi disebarkeun ke masyarakat sekitar Cigombong,
Caringin Cijeruk atau napi Bogor atau napi umum. Mohon. Iya gini orang aya caket aya namanya balai embrio ternak. Mohon. Nah, terus 5 kali ka ditu abis sok ngemutan kumaha carana ieu ilmu embrio ternak Mohon. nya tiasa dimanfaatkeun tah ku masyarakat minimal atau kecamatan Cijeruk. Atau ku SMA Cijeruk Nah, si Baju Jeruk tah gitu tah. Nya kadang mah kandang sapi. sapi kumaha teh eta ilmu eta deui dia gitu. Jadi aya manfaat ke masyarakat sekitar gitu. Mohon nyambungkan guru Nah. biologi misalnya Sekarang, minimal bikin ameng kan itu Ameng ka ditu. atau guru kewirausahaan Tah, mohon. supaya diajar non pengolahan pasca panenna Leres. pengolahan produknya. Produk sareng eta kan aya di dinya mah lebih karena bibit unggul. Mohon Kan balai namanya embrio ternak. Embrio ternak. Tapi upami telepat aya programna oge sih. Aya. Pemanfaatan susu segala macam. Mohon. Termasuk dampingan bibit kanggo kelompok-kelompok peternak sapi. Terang sih. Mohon. Program lama entah can diakses. Oke, aya balai embrio ternak, aya balai benih ikan, aya 2 malah. Aya 2. Aya 2 deui. Janten Cijeruk, Cigombong, Caringin saleresna aya ku lembaga-lembaga nu langsung di bawah kementerian Kantun daekna masyarakat. kantun masyarakatna sareng institusi pendidikan pikeun nyambung-nyambungkeun anak. Sakitu meureun nya. Mohon cekap. Hatur nuhun kana waktosna Ki Guru. Sami-sami. Urang teraskeun deui model field trip segala macam ya tujuanna sangkan nu nonton utaminan nu tacan kuliah atau naon gaduh pangaruh dasar ngeunaan kumaha sih dunia akademik upami kuliah Gitu. sajabina. Hatur nuhun kana perhatosanana seperti biasa bobo sapanon secara sesapakan tusuk langkung ke panghalang. tusuk langkung ke panghalang Timbang taraju. Timbang tarju aya di Mustami sadayana. Oke, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.